Bismillahirrahmanirrahim. Wal khomisu sareng ari anu kalima na minal purudi halna tetep tina pirang-pirang parduna wudu eta goslu jami'i rijlaini ngumbah sakabeh sampean dua bi ijma iman kalawan ijma na ulama yu'tadu anu diiktimad naon bi ijma'ihi ku ijma na itu man ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua nana min kuli rijlin tina saban-saban sampean au qadrihi ma atawa ngumbah kana ukuranana itu ka'bain infakida lamun henteu aya itu ka'bain kama sapertikeun perkara marro anu parantos kalangkung itu ma fil mirfaqaini dina martelakeun siku dua wahuma sareng ari itu ka'bayan eta al admani tulang dua anatiani anu nonyol dua nana minal jani bayani tina gigir dua inda mabsilisaki dina bubukuan bitis wal kodami sareng sampean fafi kulli rijlin mangka eta tetep dina saban-saban sampean ka'bani ari dua mumuncangan lima karena perkara rawa ngariwayatkeun saha an-Nu'man nubni Basyirin Nu'man bin Basyir annahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadauh Kangjeng Nabi aqimus sufufakum aqimu kudu mereskeun aranjeun kabeh sufufakum kana barisan aranjeun kabeh faro aetu tuluy ningali kuring ar-rajula kalalaki minna anu tetep ti kami yal soku halna ngantelkeun itu rojul man kibahu kana tak-takna itu rojul biman kibi sohibihi kana tak-tak baturna itu rojul waka bahu sareng ngantelkeun kana mumuncanganana itu rojul bika bihi kana mumuncanganana itu sohib rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari qala ngadauh Gusti Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain kana ayat wa arjulakum ilal ka'bain Quri'a dibaca itu wa arjulakum bis sab'i dina qiraat sab'ah bin nasbi kalawan dinasabkeun wal jari sareng dijerkeun atpan karena diatapkeun alal wujuhi kana lapad wujuh labdon dina lapadna fil awwali dina masalah anu awal wa maknan sareng dina maknana fisani dina masalah anu kadua li jarrihi karena jerna itu wa arjulakum alal jiwari netepan kana amilna tanggaan wadalla sareng nuduhkeun ala dhuhulil ka'baini kana kaasupna mumuncangan dua fil ghusli dina ngumbahna naon ma perkara dzalla anu nuduhkeun itu ma ala dhuhulil mirfaqaini kana kaasupna siku dua nana fihi dina itu ghuslu wa qad marro sareng nyata parantos kalangkung itu ma tanbihun ma ari perkara atlaqo anu ngaitlakeun hukana itu ma saha al ashabu pirang-pirang santri huna dina ieu wudu min anna goslar rijlaini nyatana sanyana ngumbah sampean dua eta paradun anu pardu eta mahmulun anu dipanteskeun itu ma kama sapertikeun perkara qala ngadauh kana itu ma saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i ala ghairi labisil khoffi kana salian ti jalma anu ngusap sapatu aw ala anal asla atawa dipanteskeun kana sanyana anu jadi asal eta al ghuslu ngumbah wal mashu sareng ari ngusap eta badlun jadi gaganti anhu tina itu ghuslu wayajibu sareng wajib naon izalatu mangilangkeun perkara pisuku kirijlaini anu tetep itu ma dina beubelah sampean dua min ainin nyatana jentul kasamhin nyatana malam wahinain sareng pacar waqala sareng ngadauh saha al Juwaini Imam Juwaini illam yasil lamun tetepi itu maun ilalahmi kana daging wayuh malu sareng dipanteskeun itu kawal alama kana perkara
Idza kana di mana-mana kabuktosan fil lahmi eta tetep dina daging naon ghaurun liang anu jero ahdan karena mahami ma tina perkara maro anu parantos kalangkung itu ma anil majmu'i dina kitab al majmu wala asaro sareng henteu aya asar eta maujud liduhnin pikeun minyak daibin anu ancur itu duhnin walaoni nahwi hanain sareng warna saumpamana pacar wayajibu sareng wajib naon izalatu mak ngilangkeun perkara tahtal adfari anu tetep itu ma aya dina hanapeun kuku min washin nyatana kokotor yamnau anu nyegah itu washin usulal mai kana tepina cai walau kutia sareng lamun ditek-tek naon ba'dul qodami sapalihna sampean wajaba mangka wajib naon goslul baki ngumbah sasesana wa in kutia sareng lamun ditek-tek naon paukul ka'bi naon paukol ka'bi dina saluhureun mumuncangan fala farodo mangka henteu aya kaparduan eta maujud alaihi ka itu jalma wa yusanu sareng disunatkeun naon goslul baki ngumbah sasesana kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu ma fil yadaini dina pandangan dua wasadisu wallahu alam bisawab.